memang komit karena kesiapsiagaan bencana. Daya Daya, sangat ya? rapi daya seueur nama reaktif saat kejadian namanya gitu tsunami gede pisan gitu Mohon kekeh we masyarakat urang mah agar anggar gitu termasuk Gunung Salak leuweung itu kedah dijaga gitu. Nah kajantenan longsor di Cibuntu kamari oge patah tinggal kajian kumaha oge karena memang karusakan eta sanes ti Allah kan tanah longsor aya 1034 kejadian lempeng Asia, Australia, Pasifik ini tanah Pasundan anu kapungkurna nyaeta Tingawitan Banten Sangiang Sirah Ujung Kulon nyaeta ngeunaan bencana di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Salam lestari. Salam lestari bentuknya segitiga. Puji sinarang syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah, ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat ka urang sadaya. Urang dina dangat ieu simkuring penak deui ngobrol sareng Ki Guru. Oke, mudah-mudahan Allah nang tayukan ka dulur-dulur atikan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna kulawargana, ka para penerus urang karena luhur jeung sejabina. Oke. Dina dangat ieu dulur-dulur atikan merdeka Wangkong Sunda baris ngabahas ngeunaan kiamat sukro. Nyaeta ngeunaan bencana di Jawa Barat. Sakumaha nu kapirengkeun dina akhir-akhir ieu, salarasna sanes akhir-akhir ieu tapi tos lumayan lami. Di Jawa Barat katingal naon remen pisan aya bencana ti mimiti longsor, banjir. Teras gunung berapi metacan nyentong lah gitu. Teras tsunami kantos oge. Nah, dina dangat ieu urang nyariosna atau ngobrolna leuwih ditekankeun kana tinimbangan ilmiah ngeunaan kumaha sih bencana teh disawang ku urang Sunda atau ku akademisi Sunda. Mangga Ki Guru, kumaha tah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil azim. Ngeunaan bencana di Jawa Barat. Kalarasan simkuring kantos gawe di BNPB salaku konsultan dina program monitoring dan evaluasi. Alhamdulillah 4 tahun. Tah adu masar eta dikaitkeun oge sareng Uga Siliwangi. Cariosan Prabu Raga Mulia Surya Kancana. Raja terakhir Pajajaran. Anu dina eta teh pidatona teh di daerah Tegal Buleud. Jampang Sukabumi. Ya. Dina tungtung bare tungtung kalimat eta pidato teh aya kalimat anu uninganna kieu. Darengekeun ku dia zaman bakal ganti deui lalakon. Tapi engke lamun gunung gede geus bitu disusul ku 7 gunung geunjleung deui saja jagat. Nah, ari pantun Bogor teh hiji pantun sanes tembang tapi mangrupikeun sastra sejarahnya. Ya. Anu disusun ku Raden Muhtar Kala, urang Bogor. Anu kenging bahan-bahan oge ti akina nyaeta Ki Buyut Baju Rambeng. Nah, terkait sareng Gunung Gede upami ku urang di Tengetan tanah Pasundan anu kapungkurna
nyaeta Tingawitan Banten, Mohon. Sanghyang Sirah Ujung Kulon, Mohon. teras Provinsi DKI Jakarta, Mohon. Sunda Kalapa, ditambih Jawa Barat, Mohon. ayeuna gitu. Sapalihna Jawa Tengah, Mohon. sapertos Cilacap sareng Brebes, Banyumas. Banyumas, daerah Bagaluhan nya. Mohon. Cirina Wahangan Cipamali di Kaler, Mohon. di kidulna Cisarayu. Mohon. Nah gitu. Eta teh bagian memang tina pertemuan opat lempeng. Mohon. Lempeng Asia, Australia, Pasifik ini. Mohon. Tah di mana ngabalokarkeun lempeng-lempeng ieu teh aya gesekan gitu. Mohon. Tah gesekan. Nah, terkait sareng tadi uga memang di Jawa Barat eta teh numutkeun data anu resmi ti pamarentah Jawa Barat. Mohon. Luar biasa si bencana di Jawa Barat teh kirang langkung tahun 2002 hiji oge Mohon. tanah longsor aya 1034 kejadian, Mohon. puting beliung aya 525 kejadian, banjir aya 210 hiji kejadian. Mohon. Nah, seseueurna di Kabupaten Bogor aya 22 kejadian, Kabupaten Sukabumi 238, Kota Bogor 178, Kabupaten Ciamis 126, sareng Kabupaten Bandung 80. Nah gitu. Tah terkait sareng ieu kejadian memang pikeun warga Jawa Barat mah Mohon. atau napi Pasundan kedah langkung ati-ati, kedah langkung seueur istighfar. Mohon. Kumargi memang konsekuensi tina alam anu subur, Mohon. tina alam anu endah teh memang wewengkon urang teh seueur gunung-gunung anu aktif. Mohon. Gunung aktif gitu. Jadi balukarkeun eta kan abu vulkanik nya. Vulkanik ya gitu. Mohon. Tah akademisi anu dirujuk ku ahli-ahli geologi nyaeta ti Belanda. Mohon. Namina teh Van Bemmelen. Mohon. Nah, anu anjeunna memang nalungtik mengenai tanah-tanah atau napi formasi tanah anu aya di urang. Mohon. Sapertos formasi Lembang, Mohon. Sesar Lembang. Mohon. Sesar Lembang, oge Mohon. formasi Cimandiri, Mohon. ya. Formasi oge Baya, Mohon. formasi Cikidang. Mohon. Nah, anu mengandung atau napi anu aya sesar Cimandiri, Mohon. sesar Lembang, Mohon. sareng sesar Baribis Mohon. atau Brebes begitu. Mohon. Nah, ternyata jumlah gunung di urang teh aya di Jawa Barat aya 364 gunung. 364 gunung. Nah, anu kalebet tipe A aktif teh aya 7. Mohon. Nah, urang papai hiji. Hiji Gunung Ciremay Mohon. anu aya di Kabupaten Cirebon sareng Majalengka. Mohon. Jadi posisi Gunung Ciremay lamun diupamakeun kieu kisutan. Mohon. Ieu Gunung Ciremay ieu Majalengka ieu Kuningan. Kuningan, Cirebon. Nah, Cirebon di dieu. Mohon. Nah, janten ieu Cikijing. Mohon. Nah, ditungtung ieu Cikijing di dieu. Tungtung ieu daerah Bobos. Mohon. Ya, antara tapi daerah pasawahan gitu. Mohon. Bujur nanti gitu. Nah, eta Gunung Ciremay teh gunung anu pangluhurna di Jawa Barat. Mohon. Luhurna kirang langkung 3078 meter di laut, di permukaan laut. Mohon. Ternyata parantos Bitu Ya. ya, di tahun 1688 kacatet. Terakhir tahun 1937. Itu masih kan katingali. Masih katingali. Catat lah. Jadi Ciremay teh kalebat gunung aktif. Mohon. Memang subur bagi di Kuningan anu abi apal. Mohon. Tingawitan daerah Pasawahan, Mandi Rancan, Mohon. Kecamatan
Keramat Mulia, Mohon. Kecamatan Kadu Gede, Mohon. Kuningan Sorangan kotana, Mohon. Cikijing, Nusa Herang, Mohon. Warung Dharmanya, Mohon. terus kecamatan anu di aya di Majalengka weh. Mohon. Cikijing, Talaga, Maja, Cigasong, Mohon. Sukahaji, Argapura, termasuk oge kalebetna teh kecamatan Rajagaluh. Mohon. Eta aya di handapkeun Gunung Ciremay gitu. Tah. Lajeng anu kadua Gunung Papandayan. Mohon. Anu aya di Garut. Garut. Mohon. Pemi urang di Garut kota bade ke arah kidul pasti ngalangkung daerah Gunung Papandayan. Mohon. Nyaeta lamun urang ti Garut saatos Sanding, Bayongbong, nah mungkin aya kecamatan Cisurupan. Mohon. Terus ka Cikajang, nah eta daerah Gunung Papandayan. Mohon. Atau napi ti arah Pangalengan lebetna. Mohon. Tiasa eta. Jadi paling itu Gunung Papandayan gitu. Mohon. Jadi ibaratnya Gunung Papandayan teh. Ieu da daerah di mah Cisurupan, Cikajang, Mohon. Bungbulang, tah dari di ti Pangalengan lebetna gitu. Mohon. Tah gitu. Di Talegong, nah, Garut Talagong mah. nah, Mohon. tah gitu. Ieu Papandayan teh luhurna 2065 meter. Mohon. Nah, 11 kali meletusna. Terus 11 kali. Gitu na teh. Anu ngawitan 1772, terakhir 2000 hiji anu kacatet. Buka catat. Nah, gitu. Terus nu katilu Gunung Gede. Mohon. Gunung Gede itu ayana di Kabupaten Cianjur sareng Bogor. Mohon batasan. Nah, termasuk Sukabumi ya. Mohon. Nah, ini sareng Pangarango. Gunung Gede itu tinggi nama 2588. Mohon. Berarti Gunung Pangarango tahun 3000 nama. Mohon. Gitu. Aya 20 kali ya, bitu teh 20 kali. Ngawitan 1747, terakhir 1172. Mohon. Memang Masih kena enggal. masih kena enggal. Bahkan kan di tahun-tahun 80-an itu sempat rame. Sempat ramai. Sampai siaga itu gitu. Mohon. Gunung Gede Pangrango anu memang caket ke urang kan. Mohon. Kayak orang daerah Bogor gitu. Nah, Gunung Gede Pangrango teh meureun upami diibaratkeun Pegigir-gigir. ieu Cianjur, Mohon. ieu Bogor, ieu Sukabumi gitu nya. Mohon. Jadi kacamata anu daerah urang mah Gunung Gede Pangrango teh Ciawi, Mohon. Cisarua heula Megamendung, Mohon. Ciawi, Caringin, Mohon. Cigombong nya. Nah kan gitu nya. Sukuna tah. Nah, sukuna teh gitu. Mohon. Terus lamun ti Cianjur meureun kecamatan Pacet. Pacet, Cipanas lah. Cipanas. Cipanas, Pacet. Pacet, nah terus iya Cugenangnya, Cugenang. Cugenang gitu. Kadina meureun kecamatan daerah Gentur tah. Mohon. Gentur. Bujur nanti Palebah Sukalarang. Mohon. Atau napi Sukaraja gitu. Bujur nanti gitu. Tah, terus Gunung Guntur. Mohon. Gunung Guntur aya di Garut oge. Gunung Guntur luhurna teh 2248 Mohon. meter, tidak sepulukan laut. Kantos Bitu oge 2 kali. Mohon. Terakhir 1847. Selama ya mah. Nah, Tapi lami. apa gundulnya? Nah, Gunung Guntur teh lamun urang ningali mah luhureun Kacamatan Leles, Kadungora, terus Tarogongnya. Mohon. Nah, eta bade ka arah Katingalina Cipanas. Belistir, Nah, ya? Belistir gitu. Tah eta. Memang sanes di tuaran eta mah. Sanes. Belistir di kampung Gurna. Gunung Guntur anu mitutur cenanya. Nah, Gunung Papandayan nu ngagupayan gitu nya. Terus Gunung Salak nah di urangnya Bogor. Pikiran urangnya Gunung Salak. Gunung Salak teh memang aya 3. Mohon. Aya Gunung Salak hiji, 2 sareng 3. Mohon. Gunung Salak hiji mah caket daerah Cimelati, Mohon. Cidahunya. Pucukna. Gunung Salak 2 mah Gunung Bunder. Tak urang mah di dieu ti Kecamatan Caringin, Cijeruk. Mohon. Daerah Cipelang, Mohon. Gunung Salak 3. Gunung Salak Nah, tilu, tilu ya? gitu. Mohon. Jangkungna teh 2211 meter. Gunung Salak teh 12 kali bitu. Mohon. Tinggal witan 16, 8. Terakhir 1838. Wajar lamun loba keusik, loba batu di daerah Ciapus, Mohon. Kareteg, Ciomas gitu nya. Mohon. Nah, gitu termasuk ka urang. Mohon. Eta karena Gunung Salak kantos bitu 12 kali. Mohon. Nah, mungkin terkait oge sareng punahna atau napi teh katinggalina kerajaan Tilengna. keraton Pajajaran oge. Mohon. Mungkin katutupan sih ku Abu vulkanik. Ah, ya. Gunung Salak iya gitu. Mohon.
Teras Gunung Galunggung. Mohon. Galunggung aya di Tasik. Sareng Garut sama teh. Mohon. Gunung Galunggung teh luhurna 2168 meter, 4 kali bitu. Nah, ieu tercatat 1822. Tahan nu rame mah 1884 1882 Mohon. Nah, ieu lebuna ge da asa dugi ka Bogor itu teh. Ka Australia dugi. Ka Australia dugi nya. Bogor mah abdi ngaraosan eta teh sabitis. Sabitisnya. Mohon. Gitu. Sabitis nu ageng. Mohon ageng gitu. Nah, dia kan orang kali. Ya. Iya. Teras Gunung Tangkuban Perahu. Mohon. Anu aya di Kecamatan Bandung Barat. Mohon. Sarang Kabupaten Medan. Kabupaten Bandung Barat Sarang Subang. Mohon. Sarang Subang gitu. Jadi Lembang. Lembang abdi kantos mapa di lewat jalur Jayagiri. Jayagiri tah ti Lembang teh mapah gitu ka luhur. Ya, jalur favorit. Nah, favorit gitu nya. Iya, luhurna teh 2087 meter. 87-nya. Heeh. 14 kali bitu 1828 terakhir 2018. Tah ieu gunung anu aya 7 gunung di Jawa Barat. Janten upami ningali kieu mah memang daerah Pasundan, daerah Tatar Sunda itu daerah anu subur, anu endah, luar biasa. Mung memang konsekuensi tina gunung-gunung anu aktif nu aya di urang gitu. Nah, sementawis urang salam ieu ningali Gunung Semeru, Gunung Merapi. Kan gitu. Bilih enjing pangeto mudah-mudahan teu urang kedah siap-siap gitu tah. Nah, gitu tah gitu. Nah, tadi kan terus dibahas ngeunaan potensi bencananya. Potensi bencana kumargi kahiji ku urang di aya di Lempeng, terus aya sesar. Sesar Cimandiri, sesar Baribis, sesar Lembang. Lembang gitu. Jadi enten potensi anak-anak gempanya, tsunami meureun. Tsunami gitu mun. Nu caket mah teras gunung berapi. Gunung berapi atau gunung anu, Puting Beliung. Puting Beliung ya. Puting Beliung gitu. Nah, eta nu istilahna tadi tos bahas. Acan nu sanesna ya dampak nu kategorina memang gara-gara jalmi oge tah. Nya. Nah, formulasi naon sih sangkan orang Sunda ieu? Cenah mah urang Sunda teh tos gaduh kearifan lokal atau lokal wisdom atau lokal non sareng kajembaran wewengkon ya lokal wisdom teh ngeunaan bencana ya teh. Kumaha tah Ki Guru? Hiji terkait sareng bencana tetep kajian kumaha oge karena memang karuksakan eta sanes ti Allah kan. Mohon. Karuksakan teh tetep ku leungeun-leungeun urang manusia gitu. Mohon. Nah, karuksakan di muka bumi teh fasad di lautan, pil bahro, di daratan, kita kena ulah-ulah tangan manusia gitu, manusia. Nah, mau tidak mau, ya, meureun geus wayahna urang kudu ngadengikeun oge kumaha gogorokanana ayah karmayan di Kanekes. Ngeunaan kekhawatiran dongeng kekhawatiran alam. Nah, gitu. Janten di Kanekes atanapi di Banten Kidul manajemen kehutanan teh leuweung teh dibagi 3. Aya leuweung anu sifatna sakral, leuweung tutupan, titipan sareng aisan. Nah, gitu. Tah janten tina digadabahna gunung teh kan kumargi teu disiplin kana eta gitu. Sok sanaos di pageran enak. Di Jawa Barat teh aya Taman Nasional Halimun Salak. Aya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Aya Taman Nasional oge di Ciremay. Ya tadi gitu. Tah lamun ieu disiplin mah insyaallah moal tapi kan kumargi di urang mah teu disiplin rata-rata ngaranjah karena leuweung gitu. Padahal tadi termasuk Gunung Salak leuweung itu kedah dijaga gitu. Nah, kajantenan longsor di Cibuntu kamari oge pan katingali ku urang nya. Cibuntu Cicurugnya. Curug Gunung Salak teh katingali tanahna teh urungna teh gitu. Di puncak nanti paling itu gitu. Janten ieu ge melang pisan. Tadi masyarakat Kanekes mah dibagi manajemen teh aya leuweung. Jadi bener-bener disiplin ku istilah pamali gitu ya. Pamali gitu. Padahal
anu dicaroskeun ku urang Baduy kana kes teh eta teh ayat Al-Qur'an. Nah, Ayat Quran. Ki Guru, tadi kan model misalnya orang ningali upami pepelakan leuweung atau leuweung gitu nya. Eta kan nahan banjirnya, nahan cai. Nah, eta oge kan sekaligus nahan karena abu vulkanik, Tah, gas, gitu. longsor non lahar dingin teh nya, banjir lahar dingin jeung sajabina. Nah, kumaha sebenarnya formulasi ya nu kedah dipidamel ku BNPB pusat atau daerah atau termasuk Bogor. Ieu urang nyarioskeun Bogor ya 622 tadi teh nu catat. Sangkan wilayah Bogor nu memang pangrawana bencana langkung tanggap gitu. Langkung siap bencana kudah kumaha. Ya. Jadi sakadana PNBP anu ngawakilan pemerintah terus aya BMPD di daerah eta kerjasama sareng sadayana nya tingawitan ulama ge di pasien terang tah informasi tentang hal ieu teh minimal dikuatkeun deui meunnya dina khutbah Jumat dijelaskeun tema-tema tentang bencana dina majelis taklim dina pangaosan ibu-ibu pangaosan rajaban muludan media naon wae gitu dijelaskeun ke masyarakat gitu ayat-ayatna sayang penjelasan anu ti BNPB. Jadi si ulama teh sakedik-sakedik di pasihan pencerahan mengenai tentang SOP bencana manajemen bencana kebencanaan. Di IPB aya jurusan enggal lamun tepatna. Program studi manajemen kebencanaan gitu. Tah gitu. Tah PNPB kalinya gitu. Terus oge selain ti kalangan ulama, di kalangan guru, sareng dosen, di pasihan oge sehingga di tiap-tiap sekolah teh di pasien terang tah mengenai tentang kebencanaan kumaha carana lamun misalkan tanggap daruratnya tanggap darurat tagana aja teh kedah teras dimasalkeun dimasifkeun gitu. Abdi kantos ngaos atau ningali sababaraha program ngeunaan sekolah siaga bencana. Ngiringan sih sebenarnya. Sok sanaos dugi ka ayeuna jadi rada terlambat deui ya. Kumaha sih carana supaya orang ngadorong aya konsistensi, aya komitmen di pemerintah sangkan ngahudang kasadaran ngeunaan potensi bencana nu aya di urang. Kan ari di urang mah mirip-mirip ieu janten sindrom Newton 3 gitu nya. Jadi ke dari ciwit heula gitu namanya karasa. Jadi sanaos kepala BMKG gogorowokan ulah wisata atau ngadongkapan ke daerah Cilegon atau sisi basisir kumargi diperkirakan menurut keilmuan anu dimiliki ku BMKG yen peluang ayana rob sareng tsunami gede pisan gitu keukeuh we masyarakat urang mah anggar gitu piknik atau napi dan akhir liburan teh terus diprogramkeun gitu ke daerah anu sifatna di bejaan eta gitu bencana gitu. Jadi langkung saya dising-singan sekaligus ada cek abdi mah gitu. Dijelaskeun ka orang Bogor yen Gunung Salak itu berapi. Nah, di Bogor teh aya sesar segala sesuatu gitu apa adanya. Janten sugan gitu nya. Sugan ari di atau kieu meureun aya piji perda misalna heug ngebon heug ngababat Gunung Salak lamun nepi ka aya longsor atau banjir gara-gara karusakan eta nu ngebon nu ngaruksak bakal dituntut di muka pengadilan gitu biasa gitu tah di samping eta selesai mah tos didamel peta bencana teh tapi itu terangkeun sanes jadi masyarakat teu acan terangkeun gitu teh peta bencana teh lamun eta peta bencana di bejer beaskeun mah ulah ngabangun bangunan di dieu kanyaanyah biaya gitu keukeuh we gitu model di Cianjur pan aya hotel teh ambruknya kumargi teh ngadamel hotel atau napi resort anu aya di wilayah bencana gitu jadi kadang-kadang orang jengkel orang sedih orang prihatin gitu ya ningali leuweung-leuweung anu sakitu gadagang teh dibukbak didamel nu sifatna pila resort oge naonnya malah aya sekolah aya pesantren aya macam-macam gitu padahal itu daerah bencana Ki Guru
emot kan deh ya, enak kan orang misalnya di wilayah Bogor Selatan dia aya agenda ekowisata. Nah, sedangkan upami nyebatkeun tempat wisata rata-rata kan ngabarang teh di sisi gawir gitu. Daerah reseupeun ninggalin kawing teh Lung kawing gitu. Mohon. Nah, dina masalah perizinan, terus dina masalah potensi bencana atau potensi longsor sejaman. Eta kumaha sih antara ekowisata sareng kesadaran ekologi? Ya. Kumaha tah eta? Janten hukum memang tertegas. Mohon. Karena memang tegas itu. Mohon. Jadi di pihak legislatif kedah aware terhadap ieu bencana gitu. Ulang asa ukur dina wangkongan tah si legislatif. Kan kisah eksekutif gitu kok gitu. Aparat pemerintah juga TNI sareng Polri kedah aktif ieu. Mohon. Nah, jadi babinsa atau babin mas teh memang ngait sareng ieu tentang kerusakan alam gitu. Nah, jadi masyarakat teh di urang mah memang kudu disingsieunan. Namanya gitu. Jadi aya efek jerak ngaran-ngaran atau napi misalkan ukur dihimbau. Itu tiasa gitu masyarakat di urang teh. Ya. Nah, eta jadi entos kejadian misalkan bencana nemewe gitu. Jadi kedah dicibit segala namanya karasa gitu. Penting urang teh kedah gitu. Jadi itu harus diperkirakan dengan ku ilmuwan, ku data-data, ku nambihan tempat-tempat anu sifatna maksiat. Ieu tos ka baca tereh gitu bencana di urang teh tah persiapanana ieu teh teh agenda. Jadi agenda kepala desa, agenda camat, agenda bupati, agenda gubernur. Ya kedah terus mulai tajam ya karena iya gitu. Ya, sapertos kan orang aya rencana ngabagi Kabupaten Bogor karena 2 kabupaten. Salah sahiji tempat anu jadenteun ke ibu kota teh upami telepat kan Sukajaya nah. Sukajaya nu kamari longsor. Nah itu teh kumaha teh di mangana? Awalnya mah kan si udeg. Mohon. Tah eta teh ngagilek ka Rumpin. Ka Rumpin eta mah ditarikna. Ka Rumpin gitu. Dengan pertimbangan Rumpin nanti aya Rumpin mah langkung rata. Nah, mudah-mudahan sih pertimbangan ilmu sanes pertimbangan spekulasi tanah. HGU. Spekulan tanah gitu nya. Spekulan tanah. Eta margi lamun misalkan ngadamel di tempat nu rawan kanyaannya biaya. Mohon. Mungkin pasti rusak deh gitu. Nah, ayeuna kan dina kabijakan mah kanggo mindahkeun ibu kota kusabab bencana. Aya teh tareka-tareka anu memang pikeun ngajaga alam sangkan orang bisa nyinglar bencana gitu. Aya tareka-tareka anu memang perlu diacungan jempol lah di Kabupaten Bogor. Seueur nama reaktif saat kejadian namanya gitu. Oh gitu, eta mah meureun tanggap solidaritas bencana. Gitu. Jadi kadang-kadang kan disiapkeun ti ayeuna. Tah peta bencana anu didamel ku BNPB. Buru-buru selesai sosialisasikan ke masyarakat. Itu. Ya. Terus aya tuh tokoh-tokoh misalnya tokoh masyarakat, tokoh akademis atau politisi anu memang komit karena kesiapsiagaan bencana. Itu aya. Sangat rapi itu aya. Teka kuping. Mudah-mudahan 2024 aya. Ya gitu nya gitu. Oke. Urang cinakeun we heula meureun Ki Agus atau Ki Guru. Kumaha ngeunaan kebencanaan di Jawa Barat utamina di Kabupaten Bogor teh laju ning lakuna kudu kumaha tah? Data tos jelas, fakta tos jelas, dina kearifan lokal getos dijelaskeun di basian siloka segala macem. Enak kantun masyarakat Bogor utamina eksekutif, legislatif, yudikatif sareng masyarakat anu sanesna umumna gitu. Kedah memang waroi prudent hati-hati terus ngalobakeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala terus oge satekah pola meureun anu tiasa kadaga kaduganya di damelan boh melaka tangkalan minimal program-program seperti sarane resik teh kedah diikuti kudu sanes teh. Oh eta seperti iklan eta. Mohon. Jadi kan sok sanaon cenah Ali enjing bade kiamat lamun aya masih tiasa pepelakan gitu. Jadi jangan naon cenah melak tanggal eta jadi pandi urang mah teu ngarti gitu. Padahal lamun urang teu ieu kan bisa teh nganuaran we kitu nya. Tah ieu anu kitu. Jadi
ulah dugi ka anu ngaruksakna langkung loba tibatan anu ngarawatna gitu. Padahal ieu teh ngarawat alam bagian tina ajaran agama Islam. Gitu. Janten cing atau ga buka atau sinan si Quran teh jeung hadis teh itu terkait sareng alam gitu. Kebersihan, Siap. kesehatan gitu. Oke. Dulu artikan merdeka eta orang tadi tos ngabahas ngeunaan kebencanaan, mudah-mudahan kayak aya ketua BNPB atau BPD BMPD kabupaten bisa amang ka dia ngobrol gitu. Masih strategi kesiapsiagaan bencana kanggo di Kabupaten Bogor anu kacidarawanna nya di Jawa Barat kacidarawanna oge di Indonesia gitu. Nah, kolot baheula nyarita leuweung kayan gawir awian tegalan pelakan cenah. Lebak ulahan. Ulah lebak di saeur. Lebak di saeur mah ya iya. Oke. Hatur nuhun kana perhatosanana urang cukupkeun heula dugi ka dieu. Segala kasayaan datang nanti Allah lepat di diri sim kuring pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.